Eta geus beres can. Kumaha Pak? Tah ya rokok ya. Eta geus beres can eta teh. Eta geus beres can. Kumaha Pak? Eta rokok. Aduh, aduh. Mana keur urang datang cicing wae sugan teh ngabandungan. Sugan Eta geus teh. beres mah dinya geus. Sawareh deui Pak kadinya teh Pak abi kaburu lungse kaburu bingung ongko loba pikiran. Atuh. Naon? Aduh. Ras bener mah bejeun lagi Pak. Iya, rek minta tulung budak sekolah, Tah rokoknya terus ujian. si Salman. Heeh. Atuh. Duit kamari urut THR lebaran ke mana? Pak itu mah yang budak nu gede. Oh, nya pangabutuhnya dah harga namanya. Ditagih ke sekolah. Nya kanggo abdi mah gede Pak ngan 200.000. 200. Ujian lamun sangka bayar teh mau bisa ujian, cuma mau dibawa ujian. Kahati ya gitu nama. Tapi bapak mah senang ketinggalan teh jika nu beban gitu teh. Kan ke di 200 dia melilir gitu. Aduh ampun. Ini dapat orang di mananya Yang lah. Sedang di mana ti Hongkong ya, tinggalin maneh we eta mah. Senangku senangna. Ketinggalina gitu ku abdi mah Pak. Bapak mah beban gitu. 200.000 mah berenang mau babari. Nya heueuh si babari. Tapi mun dinya apa mah dinya bakal jeung serikeun uing ya. Kumaha gitu Pak? Ayeuna geus tanggal 15. Urang tanggal 30 teh urang kudu aya duit 200 juta. Urang can nyepeng 200 juta. Urang nyepeng apal dirinya sabaraha? Juta. Kan 50 juta. Oh. Urang mah sabaraha coba? 150-an deui nya. Tah eta waktu 2 minggu deui. Aduh bingung urang ge Ya, asal nama orang mah yang siga di dinya kan butuh duit 200.000 lah bari kicep ke urang mah. Atuh mereka ngapanya Mamenitkeun babari urang mah. Atuh Bingung tuku nama urang ge ya saya sarua bingung manya abdi manya. Bapak mah nyempeng 50 juta bingung kene. Udah benana 150 juta. Tah kitu jelema manengannya hirup teh nya. Bersin ge sakali meunang duit sakitu mah. Dari batuk kayaknya. Dari batu. Pusing urang mah Gusti tulungannya Kumaha atuh jadi bapak nu minta tulung geus dinya make dibayar ke urang kalem cicing aman. Dan eta urang keke dinu mobil aya tinu jok mobil aya tah tinu paragi pamulangan parkir tah aya tah sakitu mah. Dina dashboard. Dashboard kan receh wayahna tah. Da kios palah. Tah we ke didinya sabaraha da mun Bapak meureun eta bingung nu cesana 150 juta. Lah urang minta ka Gusti lah sugan urang kareatna nulungan si Salman teh budak soleh keur pasantren urang berkahna ya. Nya Pak nuhun Pak nya sateatana nya. Siap atuh. Jangan urang balik heula nya. Siap Pak. Yuk urang beresin pagawean mah apa beres Bapak mah. Ini dashboard cokotnya urang ieu lah ya. Nuhun Pak.